Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru. Wilujeng wayah kieu kasadayana wilujeng patepang dangu deui nya hei. Mangguru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Midua Pamunjungan. Ieu dongeng karangan Kang Dadi Margana. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, itu tah sora anu tadi kadarenge ku Aki Permana jeung anu duaan teh sora rewuan siluman anu asalna salusurakan terus robah jadi tulung-tulungan, sababna sebagian pasukan cari laka. Aki Permana teu sacara langsung geus hasil merenan atawa ngurangan jumlah musuhna ku cara ngagunakeun akal tarekahna. Kajurung ku rasa was-was jeung panasaran pikeun mastikeunana Aki Permana nitah si Oteng jeung Pak RT ngeureunkeun deui leumpangna. Saterusna Aki Permana diuk sila mendeko musurkeun pikiranana papat ajian sabta pangrungu. Teu sabaraha lila Aki Permana bisa nempo kalayan eces kejadian di tempat datangna sora anu nimbulkeun panasaran tea. Ucara kitu Aki Permana bisa ngarampa naon-naon anu bakal tumiba ka arinyana. Sanggeus bisa nyimpulkeun kitu, Aki Permana nyampeurkeun sarta langsung paparentah ka anu duaan. Oteng incu Aki, hejep wayahnya kudu pisah jeung Aki, sabab musuh anu rek nyangkala ka urang sakejeung deui bakal tunjuk. Ku kitunya Oteng jeung maneh oge juhya kudu buru-buru ingkah ti ieu pacempatan, terus lempang-lempeng kabelah wetan, teu menyangkung ka pengkol. Tong waka eureun leumpang lamun can manggihan tangkal ranjuk kurung geje mah. Lebakeun eta cangkal aya walungan. Tijinya meuntas nanjak ka luhur, barasna katari kolot. Lamun geus nepi ka dinya, tanjanya marana juaan geus aya jeji aya manusia. Geus kitu kudu buru-buru nyepungan si lebe anu keur nyungguan hareupeun batu gede hanyapeun tangkal reungas tea. Bejakeun we ka inyanya. Saacan Aki mulang mah terus hangkeutkeun jang inen sabatur-batur sinya terus ngaji Quran ulah nepi ka pecot. Kitu euy papatah ti Aki mah, sabab musuh geus kadenge beuki jeukeut juga aring ka hijie. Omongan Aki Permana kacida kahartieunana ku anu duaan. Sanggeus pamitan terus satengah lumpat duanana muru jalan sakumaha panuduhan Aki Permana tadi. Kari Aki Permana sorangan inyana teu galideur, adagoan datangna musuh hatena cengeng nanada kanu kawasa menta salamet. Sangkan salawasna dirina aya dina panang tayungan pikeun melaan bebeneran ngalawan durjana. Dina sela-sela anjeunna ngadoa kersaning anu maha kawasa, anjeunna inget ka jin kukutanana anu ngaranna Yakuna jeung Yakuni. Dua jin ieu anu ngilumantuan Aki Permana basa ngabedah kebon awi jadi pisawaheun. Ingat kadinya hatena leuwih teger deui, tengengkekeun deui gasik Aki Permana nenjerag lemah 3 kali. Bari kunyam-kunyem mapatkeun jampe pamakena nyambat jin kukutanana tea.
Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru sabaraha lila ngan celegedeg dua waruga jangkung gede bosongot budi amprotan nangtung ngabadega hareupeun aki permana. Aya nyaon aki? Ngaujangkeun kami ki. Kami juaan keur ngenyah-ngenyah sare. Datang-datang yakuna anu jadi lanceukna nanya ka aki permana ngomongna make alok teu weleh ditungtungan wae ku heuh. Teu loba anu dipicatur andarak-dak we aki permana nerangkeun pamaksudanana ngangkir adi lanceuk anu duaan. Jin anu dua sarega pisan ngadengekeun caritaan aki permana sanggeus kahartieun naon anu dipikahayang ku aki permana. Dua jin silih pelong rada lila, lamun di bangsa jin mah silih pelong kawas kitu teh keur ngobrol ngan teuing naon anu diobrolkeun nama. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, saterusna eta dua jin teh pareureum rada lila mapatkeun pepernianana warisan ti luluhurna nyaeta ajian Raga Sewu. Masih dina kaayaan peureum duanana ngagebeg-gebegeun awakna. Kajadian aneh lumangsung dina danget harita. Satiap ieu dua jin ngagebegkeun awakna kontan harita keneh nyalegedeg ngajanggelek tangtungan waruga anyar. Dedegan jeung rurupaanana nyeples jiga jin yakuna jeung yakuni. Kitu jeung kitu we pamolah dua jin teh. Lila-lila mah eta patempatan jadi pinuh heurin ku usik ku waruga anyar jin ciciptaan anu duaan. Sanggeus dirasa cukup jin yakuna yakuni ngeureunkeun ajian anu dipibogana. Duanana pepeta jiga namah paparentah ka sakabeh waruga anyar jin ciciptaanana anu diparentah arunggut-unggutan ngestokeun ka anu marentah. Nyeeng baladna beuki loba pikeun aki permana mah ngajadikeun hatena tambah regreg wae. Sumangetna keur ngalawan angkara murka beuki ngagedur. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, ayeuna urang kocapkeun pasukan kerajaan Barung Sinang. Barang geus kanyahoan, tumbal geus minggat ti pulo Nusa Larangan, ngajadikeun nafsuna beuki mudigdig ngagigila bae. Saterusna raja marentahkeun rahayatna pikeun ngobrot nyusul tawanan ka belah wetan. Bisa mastikeun kaburna tumbal ka belah wetan. Sabab ngan ukur kadinya hiji-hijina jalan pangbalikan ke alam manusia di negeri Barung Sinang belah Kalerma. Pangira-ngira Raja Burak Roncenak ngeunaan kalebah mana kaburna tumbal teu mencog saeutik oge. Kuhal eta nyababkeun peperangan antara pasukan kerajaan ti nagara Barung Sinang jeung baladna aki permana teu bisa dicegah deui. Sabab tadi oge geus dipikanyaho aki permana sabalad-balad jiga anu ngahaja megatan datangna pasukan musuh saeutik oge teu aya pikiran mangejatkeun datangna pasukan ti kerajaan Barung Sinang. Pasukan prajurit anu pangheulana datang ka tempat aki permana sabalad-balad nungguan ngarasa atoh jeung heran basa manggihan laratan di eta tempat nyampak aki permana teh atohna naon anu diteteanganna ku maranehna
ti tadi mula geus hasil kapanggih puguh laratanana anu ngajadikeun heran naha kamana ari wadal jeung naha musuh teh kabuktianana mah beda jeung anu aya dina kacalopian nini gagul buyut ratu. Ku ayana eta dua alesan pasukan prajurit anu pangheulana manggihan aki permana sabalad-balad teu kumawani gana-gana langsung nyerang. Maranehna kalah malikeun deui kudana ka tukangan pasukan, maksudna rek nepungan anu jadi rajana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, gancangna ieu carita sadatangna ka hareupeun raja cedok pimpinan pasukan prajurit anu pangheulana manggihan aki permana teh nyembah. Tampi sembah pangabaktos ti jisim abdi Gusti nyanggakeun 1000 bebendu laksa duduka. Syukur pangabakti ti Andika ditarima ku kami oi. Jiga mawa beja pikabungahon oi. Kumaha geus kapanggih laratanana musuh teh. Cek raja ujug-ujug nalengteng kitu wae pamikirna moal pati-pati eta prajurit balik deui ka tukangan pasukan lamun teu manggihan tetempoan anyar anu nyurigakeun. Sumohon dawuh kaula nuhun. Jisim abdi sareng saksina sadaya anak buah prajurit pasukan yaktos pisan musuh parantos kapendak laratanana. Mung anu janten jisim abdi kalintang hemengna nah rupaan musuh anu dingalangkang dina kacalopian eyang ratu. Asa benten sareng anu ku jisim abdi kapendak tah kitu kaula nuhun. Asa mustahil oi. Kacalopian mah moal misleuk biasana oge. Raja ayeuna mah giliran anu ngarasa heraneun teh. Kajurung ku atoh campur jeung hayang ngabuktikeun bener henteuna omongan prajurit anu cikeneh nepungan. Raja marentahkeun ka kipatih nagara pikeun ngeureunkeun lumampah pasukan anu keur ngabeledig aki permana sabatur-batur. Pasukan kerajaan eureun saharita kabeh prajurit pati nglaliud silih tanya jeung pada baturna. Prajurit anu tadi ngahadep ka raja ngabejaan baturna yen anu keur diteangan geus kapanggih. Dina beja ti saurang akhirna beja jadi pabeja-beja deui. Geus karuhan kitu ngan ger pasukan kerajaan siluman burak roncenak ngarasa bunga curak siga anu indit ambal-ambalan. Siasat pasukan anu rek maju jurit diatur deui diputuskeun raja jeung gegeden kerajaan lumampah pangheulana mingpin pasukan. Legedeut prajurit pasukan kerajaan Barung Sinang lumampah deui sanggeus tadi kungsi kandeg heula. Raja jeung gegeden kerajaan aya di barisan panghareupna mingpin pasukan anu rek maju jurit. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, teu kungsi sapenyepahan prajurit pasukan kerajaan Barung Sinang nangenan aki permana sabalad-balad. Patih bincurang heran anu pangheulana ningali geus kitu gancang manehna laporan ka anu jadi rajana. Bagja kumbayangan oi, bunga amarwata suta, bunga naka giri-giri. Siapkeun sakabeh prajurit pikeun nyangkalak karaban anu geus kumawani ngabebaskeun wadal. Tuman sakalian we perenan tong dibere ampun oi. Sanggeus narima katarangan ti Mahapatih kerajaan Barung Sinang, raja langsung nitah kipatih sina marentahkeun sakabeh pasukan pikeun langsung maju ka Danalaga medan jurit pangperangan. Teu ngalobakeun deui catur, patih langsung ngumpulkeun senapati kerajaan atawa komandan pasukan. Saterusna manehna paparentah. Jadinya masing-masing senapati kerajaan baralik deui ka pasukan-pasukan anu dipingpinna. Geus karuhan jiga kitu hartina sakabeh parentah jeung taktik pangperangan aya dina puseur komando Mahapatih kerajaan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, ayeuna urang kocapkeun anu jadi lawana.
nyaeta Aki Permana sabalad-balad. Barang katingali rentang-rentang musuhna datang, maranehna geus tatan-tatan dina kaayaan siaga nyambut pangperangan. Jin Yakuna kapeto jadi pamimpin sakabeh pasukan, kaciri manehna cuhci paparentah ka sakabeh anak buahna. Beres paparentah, Jin Yakuna ngabadega hareupeun pasukan, terus merek komando ka sakabeh balad-baladna pikeun miheulaan mapag musuh. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, ngan burudul pasukan balad Aki Permana jelung-jeleng tayakasieun satengah lelumpatan bari cocorowokan nyampek kadatangan pasukan prajurit Barung Sinang anu kaciri kakara jebul pentaseunana. Nempo musuhna jiga anu ngahaja ngangsonan tayakasieun ngahajakeun narajang ti heula, teu wudu pikeun pasukan prajurit Barung Sinang mah hal ieu teh jiga mangrupa hiji panangtang kawas anu nyepelekeun ka maranehna. Teu kudu dikomando 2 kali, harita keneh oge langsung nyampek panarajang ti musuhna. Lila-lila beuki deukeut wae jarak ieu 2 pasukan teh, jarakna kira-kira ngan ukur kurang ti 2 tumbakeun deui. Lamun dititenan aya hiji hal anu ganjor antara 2 musuh anu sakedeung deui bakal ijen campuh di pangperangan. Pasukan prajurit di kerajaan nagara Barung Sinang mah salian samakta ku pakarang, kayaning pedang, tameng, gobang, gegendir, panah, jamparing. Papakeanana oge khusus disiapkeun keur perang, make baju jirah anu dijieun tina besi, sirahna oge marake samodel lamun zaman ayeuna mah helm tina besi. Estuning sabalikna pisan jeung baladna Aki Permana, salian teu marawa pakarang, maranehna mah teu marake pakean khusus keur perang. Kabehanana sarupa marake cawet leneng, kaluhurna teu marake baju. Pikeun pihak prajurit kerajaan Barung Sinang mah hal ieu teh nimbulkeun kabingungan oge, sabab ngalawan musuh anu boh rupa kitu deui tangtunganana jiga anu sararua. Dumasar kana hal anu kasebut bieu, dina engkena lumangsung peperangan baladna Aki Permana loba anu diuntungkeun. Conto sejena pasukan prajurit kerajaan ti nagara Barung Sinang mah nganggap musuh anu bakal disanghareupan teh bangsa manusia. Ku kituna dina peperangan maranehna marawa pakarang, tangtuna oge ieu teh jadi ngaridukeun gejed kana lengkah jeung gerakna jadi henteu laluasa. Sabalikna anu jadi nguntungkeun pikeun baladna Aki Permana mah ti anggalna geus nyaho yen bakal disanghareupan teh bangsana keneh. Atuh strategi jeung taktik anu geus disiapkeunna oge tangtu leuwih asak tinimbangan. Baladna Aki Permana dina nyiapkeun ieu pangperangan teu mawa pakarang estu lemor pisan, sabab anggapanana percuma perang jeung papada bangsana mah ngagunakeun pakarang oge. Urang oge tinang tu pada apal bangsa siluman mah tara kakeunaan ku ngaranna masing pati. Maranehna kakara panggih jeung anu ngaranna ajal lamun geus datang waktuna kiamat. Kabuktian waktu Aki Permana nenggel gulang-gulang ku tanaga jerona, apanan ngan warugena wungkul anu ancur lebur mah paraeh mah henteu, malah bisa keneh cecarita jeung Aki Permana ngabejaan di mana tempat Pak RT ditawan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, jarak 2 musuh anu rek bitotama beuki deukeut wae ukur kurang leuwih kana 5 deupaan deui. Pasukan prajurit di kerajaan Barung Sinang ngahaja cicing sariaga masang kuda-kuda bari rutret ka musuhna siga milih-milih naksir pilawaneun. Sabalikna jeung anak buahna Jin Yakuna anu kawas ngambreg teu mere dangka kasempetan ka pihak musuh, satorojogna langsung narajang musuhna ku teungeulan jeung babukan leungeun anu tangtuna oge make tanaga eusi teu bolostrong kitu wae pikeun ngalumpuhkeun anu jadi musuhna. Caturkeun pasukan prajurit di nagara siluman Barung Sinang menang panarajang ti baladna Jin Yakuna jiga anu kalap
tadina boga angkehan mangrupakeun hiji kauntungan keur males narajang musuh anu dianggapna kacida sologoto tanpa perhitungan. Tapi perhitungan kitu teh dina emprona mah jauh nyalahan pisan. Caturkeun pasukan prajurit di negara Siluman Barung Sinang menang panarajang ti baladna Jin Yakuna jiga anu kalap. Tadina boga angkehan mangrupakeun hiji kauntungan keur males narajang musuh anu dianggapna kacida sologoto tanpa perhitungan. Tapi perhitungan kitu teh dina emprona mah jauh nyalahan pisan. Bener ari dina sakalian bisa nyengcetkeun mah prajurit pasukan ti nagara Barung Sinang teh bisa males narajang ku ngagunakeun pakarangna sewang-sewangan ngan anu ngajadikeun helok keur maranehna barang dibalas ditarajang deui. Musuh teh jiga anu kebal teu teurak ku pakarang, malah kawas anu sabalikna baladna akib permana ngahaja nandean. Panarajang musuh-musuhna teu aya usaha pikeun ngagilek atawa nyingcet nyingkahan panarajang ti anu jadi musuhna. Carek tadi oge ku tina salah hitungan sabab nyangka baladna akib permana teh manusia tea. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru dumasar kana ayana salah sangkati prajurit pasukan Barung Sinang tumerapna maranehna jadi ripuh sorangan kahiji kapiheulaan babar ku baladna akib permana anu nyerang ti heula. Kaduana usaha manehna dina nyobaan ngasupkeun panarajang ka musuhna jiga anu taya hasilna pisan. Sabab kanyataanana musuh teh jiga anu terengrot-rengrot, kabeh pakarang jiga anu mintul teu ngajadikeun kulit musuhna cecel bocel acan. Sagebrakan oge kaciri pasukan prajurit di negara Siluman Barung Sinang kawalahan ditarajang kawas kitu ku baladna akib permana. Loba prajurit Siluman Barung Sinang anu kasoran serah bongkokan, loba oge anu kabur nyalametkeun diri alatan teu kuat nandean panarajang ti pihak musuhna. Hal ieu katangeneun pisan ku senapati jeung gegeden karajaan ti nagara Siluman Barung Sinang. Ku kituna Patih Bincurang Herang nitah senapati jeung gegeden karajaan pikeun maju jurit ngalawan baladna akib permana sarta ngawawadianan ngalawan ku cara ngagunakeun taktik atawa ilmu panemu anu biasa dipake nyang hareupan peperangan jeung bangsa siluman. Hasil atra katingali canggeus nurunkeun prajurit petingan jeung taktik anu tadi kasebut mah pasukan prajurit di negara Barung Sinang bisa ngimbangan kasakten balad-baladna Jin Yakuna. Peperangan beuki ragot wae sabab ayeuna mah situasina jadi jiga anu saimbang. Karasaeun oge ku baladna akib permana lamun di awalna peperangan mah jiga anu haripun ngalawan musuh-musuhna teh ayeuna mah jadi rada nengar cadas. Loba baladna akib permana anu kasoran angot basa Patih Bincurang Herang mimiti ngilu ancrub ka medan perang mah. Pakarang anu digunakeun ku Patih Bincurang Herang mah ngarupakeun bandering anu tungtungna rantuy ku beusi buleud sagede-gede kalece marmer. Ieu pakarang kacida ampuhna jeung dipikagigis ku bangsa siluman mah sabab sakur musuh bangsa siluman anu kakeunaan ku ieu bandering awakna jadi musnah hancur lebur teu aya tapak-tapakna acan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru saperti harita basa nempo loba balad-baladna anu los-les leungit sabab katibanan ku ieu pakarang andelan Patih nagara Siluman Barung Sinang teh baladna Jin Yakuna nyobaan jung jeleng ngepuk awak Patih Bincurang Herang anu keur muir-muir banding ngincer musuh-musuh anu sakirana kadongkang. Rob aya 5 anana balad Jin Yakuna ngaronom Patih 5 anana waspada panonna teu leupas tina tungtung bandring anu keur muir luhureun sirah Patih. Dina hiji kasempetan aya 2 urang baladna Jin Yakuna anu cicing tukangan waruga Patih Bincurang Herang nyobaan ngasupkeun panarajang ka Patih anu keur nonggongan ku mangrupa tenggelan tanaga jero ngaliwatan leungeun katuhuna. Seak! Dina waktu sakiceup anu hese dituturkeun ku panon biasa
ieu dua bangsa siluman baladna jin yakuna bareng ngahembatkeun leungeunna narajang punduk patih. Hea ceger! Aruga ki Patih Bincurang Herang kalayan nanggal pisan keuna katibanan ku panarajang balad-baladna Aki Permana anu mata kelokna kuduna mah minimal ngabangkieung ih da terengrot-rengrot acan atuh. Tiluan deui anu keur ngahurup Patih panasaran nyobaan maranehna bareng Depok. Sanggeus kitu ngan sakilat ngajelepungkeun suku katuhuna ngajojo careham Patih anu keur sibuk muir-muir bandringan. Geduk duk duk tilu panarajang keuna kana careham Patih mata kelok deui wae usarua panarajang anu tiluan oge jiga anu teu karasaeun. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru menang panarajang ti anu limaan kawas kitu tumerapna ka Patih Bincurang Herang nafsuna beuki ngagidir wae sakilat bandring anu keur dipuirkeun luhureun sirahna teh diarahkeun lempeng ka anu limaan anu kabeneran kusabab narajang awakna otomatis jadi doyong ngadeuketan ka Patih Bincurang Herang teh. Seak bandring nyirorot kahandap nojo lima jin baladna Aki Permana anu keur ngahurupna tumerapna kacida hebatna noron lima jin anu kabeunangan ku pakarang bogana Patih Sakti ti Karajaan Siluman Barung Sinang sakadet netra lusles leungit sapisan. Cageula nya he insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Sakitu anu kapihatur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah Permios.